Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana beayana. Alhamdulillah ayeuna urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala yen urang disehatkeun tur panjang yuswa malihan dugikeun katiasa ngabandungan deui lajenganana carita Talaga Getih kalangan Amboros dina bagian anu ka-58. Sakumaha nu kantos di Bandungan jadi hanca anu katunda ku alatan mangsa dina bagian anu ka-57 pedaran Mang Dedi kasapihuan cijina bangsa alam peuting di lembur Cibodas khusus nama di wewengkon Talaga anu harita Bah Dawuk kairing Kudarja Gojin jeung Sikodek harita geus araya nyatana di sisi Talaga belah ditantang keluar ku Abah Dawuk. Ya alhamdulillah kadengeun ku jurig teh bereronya harita geus hadir geus aya ngan can nembungan unggul. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana carita nya langkung pos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Cilegur atuh harita angin menikeun ka motah bari jeung ting karwak ting karueuk dedengean teh rupa-rupa urang simana horeng harita teh arek datang cenah nyatana anu disambat-sambat ku Bah Dawuk anu harita keur parakatangtang prek ditingting we atuh dina bibir Talaga. Kisara pernah aing datang ka depan ka dieu tempat daya lian ngaing tedek tangtang pikeun ngadu jajaten jeung dia lantaran dia geus wadi-wadi ngaganggu kana katentreman batur ngaing. Ya kulan karang kitu sok beda kaluar sia sedai kaluar sia cuk Abah Dawuk harita teh nangtang malahan maberi jeung jalang-jaleng nulak cangkeng meus-meus atuh leumpang kabelah kenca geus lempang deui atuh harita kabelah katuhu ai panon museur kana cai Talaga anu harita oyag-oyagan ngadenge panangtang kitu atuh harita jiri hieu teh aya nu seuri. Sia ari kitu mah aing ale karuar anak hieup teh angin ngaguru harita ngakelebuk bebarengan ku suara anjeun nu babau ti kajauhan. Badeng jeung kitu anak paledung ti palebahanda pun tangkal ceringin gede aya haseup ipis anu mulak kaluhur beuki lila eta haseup teh beuki kanale jeung beuki loba terus ngagulung di jomantara nu saterusna atuh ngajanggelek jadi tantungan awewe anu make baju rok bodas sarta eueuh sirahan deui da eta mah Bah Dawuk jeung anu tiluan bareng ngareret ka eta makhluk anu keur ngajajanteng nangtu telila terus keulung harita ngadeuketan malahan maklah nempok itu mah Bah Dawuk teh beuki taki-taki sadengkeun Darja jeung dua baturna mah harita kalah ngagibrig awakna ngadegdeg sungut calawak da puguh atuh bakat usir. Bagea dia juri buntu syukur bae sia dengan jumponan pangondang aing. Ya, kulantaran kitu sok beratatan-tatan. Ieu aing datang ka dieu kitu nyampurnakeun arwah dia anu marakayangan. Siangkan mulang ka alam kalanggengan. Cek Abah Dawuk panon pancrong atuh ka si juri buntung anu keur nantung hareupeunana. Ngamikit nu maksud si lain teh manusia dengekeun ku sia manusia aing moal wakabari ka alam kalanggengan
salila can bisa ngulangkeun kanyerikan manusa nuges ngabinasa ka aing. Kulantaran itu sia teu kudu pipilueun kana ieu urusan sabab eueuh sangkut paut jeung sia jadi gancang sia nyingkat jin ini jor mantong. Cek Jurig Buntung ngajawab bari jeung terus geleyeung tapi ngadeukeutan beuki deukeut ka Bahdau. Teu bisa teu bae. Ngaing wajing ka lantaran ieu persoalan teu jadi urusan ngaing. Tah, kitu sia. Cek Abah Dawuk bari jeung tatan-tatan deuk narajang. Tapi saat sanah nyelang ngalieu heula ka tukang kadarja jeung ka baturna nu duaan anu keur ngajaran teu bari jeung nglepar. Ku sewa Abah Dawuk kaluarkeun uyah tina jero sakuna. Terus atuh diperlukeun dipake ngurlingan anu tiluan. Maksudna mah nyieun batasan meureun supaya aman pikeun darja jeung baturna ngarah teu kaganggu ku eta makhluk. Dipikir-pikir ku pikiran sehat mah teu beda we jiga sieun kaasupan orai sok biasa geuningan. Lamun aya orai teh sok digalengan atawa sok dikalangan ku uyah cenah cek palakiah kolot kitu ge. Ngadenge kitu harita Bah Dawuk pok deui ngomong, "Ye, Darja, abdi dengekeun ku dia sakabeh. Kade ulah wani-wani kaluar tina batasan ieu, ai sabab bisi dia cilaka." Cek Bah Dawuk mare papeling maksudna mah. Atuh Darja jeung baturna oge atuh harita keneh teu kaluar tina batasan. Ngadenge parentah kitu mah tiluanana unggeuk tandani ngarti. Nya geus kitu mah haret atuh ka makhluk nu aya hareupeunana. Mok deui Bah Dawuk, "Sok, sia iblis. Kurang ajar. Geurang hadeup ka ngaing." Cek Abah Dawuk nantang deui bari jeung sakilat ngalugas bedog buntet gegamanana. Ari eta bedog teh cenah lain bedog sembarangan bedog. Sabab geus biasa sok digunakeun pikeun yang harupan jurig setan siluman samin barakasakan jeung sajabana. Ngadenge omongan Abah Dawuk, cikike utari harita. Sok sia maju sia mantong kalah kuku beberwekan gede sungut sia. Udah ngajar sia. Setan, kangaing nyebut gede sungut. Bah Dawuk lebah dia geus katoel hatena jadi ambok kalawan teu sabar jurung atuh harita. Bah Dawuk harita kedeung ngagorobok bedogna anu puntet disabetkeun arek ngobros dada si Jurig Buntung. Yang tapi edas abong lain manusia si Jurig Buntung teh atuh harita linghas awakna rikat ngagilek mikeun pibahayaeun. Cekiki kuluncatan bari bun ciciri hilang kawas anu ngalele cewek ka Bah Dawuk anu geus mimiti ambok. Tabanang. Kurang ajar si anjing. Cilung atuh Bah Dawuk harita ngucap deui budak ka si Jurig Buntung anu keur jejereuheulan we bari jeung sakilat nyebutkeun bedogna kana cangkeng. Yuk. Blok atuh kena pisan kana cangkengna eta Jurig tapi da edas. Puguh atuh makhluk demi teh bedog atuh. Henteu bisa naon-naon. Sarua we jeung nyabet angin. Kalakah ngageblos deui atuh puguh awak Bah Dawuk jadi nonyong ka bawaku tanda-tanda sorangan. Terus atuh ngajauh ka luhur si Jurigna mah harita awak ngalayang ka Jomantara bangun hampang ngimping. Nu saterusna calele deui atuh kena lemah. Tapi nangtungna teh ngangkang teu napa. Sok tekona sia, tekona mantog sia ka ditu sia. Cek Jurig Buntung bari jeung jijeri hilang.
Bah Dawuk hatena panas terus celung deui muncak bari jeung nubat nyabetkeun bedogna ngarah kana sakudur awak eta makhluk. Tapi edas si jurig buntung tidak pisan linghasna malah sakilat oge leuweunna anu rangwas teh jeung kukuna anu sareupeuh teh harita ngarawe kana beuheungna Abah Dawuk. Nya puguh we Bah Dawuk ngalanyap hiuk gila apos. Bah Dawuk hantar rika mengeluarkeun sirahna tapi edas seak eta si jurig buntung harita narajang deui leungeunna anu rangwas nyabetan kana awak Abah Dawuk. Hiuk beut leungeun si jurig buntung harita rikat nakisan ku bedog gagamanana. Iya jelas apa sia cik Abah Dawuk beuki nafsu lantaran asa dileleceh ku mater. Jurig sebut nerajang deui atuh bedogna dibobat badut ngencang atuh ngancam-ngancam kana sakujuring awakna. Beus memang menang sabaraha kalian mesebutan bedog buntet teh kena kana awak si jurig. Tapi edas sanajan terus-terusan dikadekan diserang oge raga nama teu bento-bento acan kelakas jijirihilan we cicihilan seuri bangun anu bungahnya puguh we atuh. Abah Dawuk beuki nafsu ya cung atuh harita lain kahareup tapi kalakah mundur napas ngahega Abah Dawuk teh ranjug ngarenghap ranjug huntuna ka kerot. Udah ngajar bangkawa ada sia kenyahun ngaing saha bener-bener dia ngajak ngesang ka ngaing bedog ngaing ka kada ayeuna temen pa dia dasar kurang ajar dia. Bah Dawuk panunang buron ke si jurig buntung anu harita keur cekiki kesisirian terus ngasupkeun bedog buntet atuh Bah Dawuk mah kana sarangkana nu tetela teu mampu pikeun ngalumpuhkeun si jurig buntung. Nyaksian kejadian kitu atuh Darja jeung dua baturna ngarasa salumpang sok inggis ku bisi rempan kusugan Bah Dawuk teu mampu ngalawan eta jurig nu akhirna si jurig tantu bakal ngamuk nuwak-wawik atuh kamaranehna. Kumaha lamun Bah Dawuk eleh ai godeg tong bakal hariwang ya lantaran si Abah oge teh lain karek ayeuna ngalawan anu karitu teh. Deui nya sugan tuh si Abah teh sanggup ngalehkeun eta jurig sabab lamun henteu teh geus tangtu urang tiluan teh bakal cilaka bakal paeh. Nya bener lamun si Abah eleh teh mah tangtu urang teh moal salah betul. Cek si Gogin mairan kana omongan baturna ari panon mah antang emrong ka Abah Dawuk anu harita keur pahareup-hareup keneh jeung si jurig buntung. Kusiwa Bah Dawuk teh ngaluarkeun keris pusaka tina jero baju terus dicabut tina sarangkana sambil kitu cung diacungkeun ka luhur tatara leungeunna beulikeun ka ngageter. Cung atuh harita Bah Dawuk narajang keris pusaka jero dan disabetkeun kana beuteung tapi rikat jeung eta si jurig buntung teh muncak atuh kang biceun pangarajang ti Bah Dawuk anu matak ngabahayakeun sebut atuh harita Bah Dawuk narajang deui keris pusaka lempeng arek ngobros kana jajantungna tapi jauh eta si jurig buntung teh ngajaul ka luhur kawas anu hiber we teh beda tapi rokaya Bah Dawuk anu kawilang geus ngabogaan pangarti anu luhur harita jeluncat ngajilapung mudag si jurig buntung anu keur ngalayang di Mantara. Hiuk terus keris pusaka teh keuna ngabesot kana beuteungna jurali eta si jurig buntung teh ngajurali cele atuh napak deui kana lemah bari jeung terus jijiri hilang. Gaya jurig Banggawara dia sialan pisan sia kuat sia dia tapi menang sambat kali aya sebab ngaing mamua elek ku dia. Dasar manusia gede sungut sia aki-aki peot sia rasakeun sia. Bareng jeung omongan kitu sakilat eta si jurig buntung ngangkat dampaleunna nu katuhu terus atuh barasat aya cahaya burum keluar terus nyebrot atuh ngarah kana dada Bah Dawuk. Nah begitu atuh nya puguh Bah Dawuk harita ruas
Sakilat atuh cahaya burum anu datang ditadah atuh ku keris pusaka anu ngaluarkeun cahaya hejo. Burunya Lain. Ya. Seot jelegur, juralit murid buntung jujuralitan. Itu deui Abah Hadawu. Harita tengah juralit ka tukang. Tapi jika kayaan kitu si jurik buntung geus ngangkat deui atuh dampal leungeunna barasat eta cahaya burung kaluar deui jeung Abah Hadawu harita. Ya! Bos barasat jeung luncat di kitu jeung kitu aya kana sabaraha kali. Bah Dawu harita luncat jingkahan panaranjang si jurik buntung anu ngababi buta. Dina hiji kasempatan jeung Abah Dawu luncat ngarajang bari jeung sakilat ngacungkeun keris pusakana. Barasat cahaya hejo keluar tina keris eta. Disodokkeun pas pisan kana jantung si jurik buntung. Hiyo bos atuh eta keris nancep kana jantungna. Si jurik buntung ngajerit tarik pisan sorana pating saleor minuhan sakuliah tagelaga. Etu ning batakeun anu ngadenge malahan malas awak ngeles teuing ka mana eta jurik buntung teh. Bah Dawu katu ngabredak nangtung bari jeung renghap ranjuk. Panonna rareta-reta encang ngaduhun tenan kaayaan di sabeneurni eta talaga. Nampok kitu atuh darja jeung baturna ngarasa lugina hate. Lah, Bah, kamana si jurik buntung tegas eleh kitu bah? Bah, cek si Godeg nuti tadi ukuran nempokeun. Kabarnya masih jurik buntung jeung geus mindah jauh euy. Lantaran dia jagoa teu ngalawan pangabisang aing. Aduh. Ya anu geuning Abah teh hebat mah lain ngan ukur cek beja unggul. Sabab ayeuna mah kasaksian langsung ku panon kuring sorangan Abah. Ya. Boro-boro kakara ngalawan jurik buntung sebedet itu. Najan ngalawan anu leuwih ti kitu gengay, sambut bae. Bah Dawu asa kaujuk kapuji mudah manehna ngarasa ujug. Sarta kacida yakin kana kamampuhan dirina anu geus kasebut luhung ku ilmu jembar rupa nalar. Bok hata darja. Aduh, kumaha Bah? Nah maranehna teh manehanna teh atuh geus moal datang deui kitu Bah ka urang. Jawab cek darja harita tumanya ka Bah Dawu. Lantaran keukeuh hayang meunang kapastian cenah. Tapi sacana oge Abah Dawu ngajawab ujug-ujug sieuh we aya angin ngagelembung seah handarwan. Disusul ku sora-sora anjing babaung jeung sora koreak esturing matakeun jeung geuman. Bareng jeung kitu atuh cai talaga dak dumadakan jadi oyak-oyakan mimiti nama. Kawas aya nu ngombok bae. Bekelila beuki ngaburia. Gebok atuh saarea ruas. Malahan bareng ngareret ka tengah talaga dina kayaan kitu pujungo. Dina jero cai teh jemah anu kacida matak pikasieunana. Terus ngajauh atuh kaluhur ka kalayangan hurlingan talaga bari jeung seuri jejire hilang. Cek eta makhluk atuh darya jeung baturna muni melotot kawas anu kasima. Rai atuh bulu punduk muriding muringkah. Allah, Bah jurig hulu ya Bah cek si Goji harita ngomong kitu bari jeung nunjuk ka jurig hulu anu kakalayangan di Jomantara. Ari awakna mah naleper jajantungna ratu tagiwur tebuh rasa. Kitu deui atuh darja jeung si Godeg sarua munikeun ka ngabubrik. Ya awas. Dia lagi cari cingbai di dia. Untuk lebah bangus. Awas. Untuk keluar cina batasan uya. Anu kejigian ku ngaing.
lantaran si Jurig hulu leuwih menghabayakeun ka dia. Batan si Jurig buntun tadi mah. Cek Abah Dawuk mere pepeling maksudna makan jeluan omat cenah ulah kaluar tina kalang uyah teh. Malah kituna teh berjeng tatanggahan kaluhur Bah Dawuk teh ngawaskeun Jurig hulu anu keur kumalayan di awang-awang. Ngadenge omongan Bah Dawuk itu ngapuguh nu tiluan teh beuki sieun jeung keueum. Lamun teu inget kana papatah mah tangtu ti tadi oge geus pating balecir kaluar dina kalang. Nasar manusia gede cungur sia nyingkah sia kan itu lamun teu sia oge ungai bakal dipodaran sia. Si Jurig hulu nyerorot ka handap ngadeukeutan ka Bah Dawuk. Panuna molotot jeung semu peureum letah ngalel sihung darang ge tembukna diriaban katebak ku angin peuting. Keur kitu atuh sungut si Jurig hulu teh nyebrotkeun sieuna kana awak Abah Dawuk. Tapi hialoh jeung haritakeun oge Bah Dawuk lunca. Sieuna milepas ka tukang ngahakan tatangkalan anu rajeg jehur atuh harita. Anu garing mah kaduruk harita keneh. Wah, Jurig hulu udah sakeun sia ieu. Pangabetul saing, pangawas saing. Hiop! Bah Dawuk luncat harita luhur pisan bari jeung nyabetkeun keris pusakana atuh. Dahut Jurig hulu anu keur kakalayangan di Jomantara. Tapi sakilat ngajauh ka luhur atuh. Ngajauhan panarajang lawan. Cerai Bah Dawuk nincak lemah bari jeung napas ngahegak tapi keur kitu siew si Jurig hulu teh nyambar bari jeung ngeburakeun seuneu tina sungutna. Seuneu datang. Wah! Wah! Cium juralit Bah Dawuk atuh jujalitan hajan heueuh kasebut kolot tapi keur kitu mah geuningan jika nu hampang awakna teh. Terus jujulaitan ka tukang jeleg-jeleg gedeg atuh nangtung. Tapi teu lila seuneu anu kaluar tina sumut hulu teh datang ngancam-ngancam deui arek ngaduruk awah Bah Dawuk. Tapi ku ayeuna mah atuh teu kasingkahan tapi terus dipapang ku keris pusaka teh. Atuh seuneu datang berasa cahaya hejo kaluar tina keris didorongkeun nimbulkeun sora anu pati geuger di Jomantara. Jelegur nimbulkeun sora anu pating jelegur kakuatan harita diadu jiga nama kaayaan di wewengkon talaga jadi gandeng ku sora-sora anu pating jelegur. Bah Dawuk sakuatan naga ngalawanan ka Jurig hulu kesana geus ngoprot awakna oge atuh ngageter. Sanggeus aya kana sawatara waktu akhirna mah Jurig hulu teh ngajauh ka luhur. Nempo kitu sakilat Bah Dawuk jeung luncat bari jeung ngalempageun keris pusakana ngarah kana sumutna anu keur calawang. Aya sageun sia. Lumayak. Siap. Si Jurig hulu harita ngoceh degek. Keris pusaka Abah Dawuk nancerem kana sumutna pisan selot atuh kahandap terus ragrag kana lemah bari jeung gugulitikan. Teu beda we jiga bal boliter. Si Jurig hulu jejeritan sirah gugulutukan bari sumutna calawang. Kawas anu keur nandangan ka nyeri anu pohara. Sanggeus aya sawatara waktu ayeuna les. Jurig hulu teh ngaleungit ilang lebih tanpa karana. Nu aya teh ngan ukur kitu tinggal keris pusaka gegaman Abah Dawuk ngagoler weh dina taneuh. Samalah sorana nu tadi jejeritan teh ayeuna mah beuki laun kabas anu ngajauhan. Nu akhirna mah ceuh we jempe teu kadenge deui nanaon. Liwati sora jangkrik we jeung alam anu ilahar.
Ayah, aduh, ayah. Bah Dawuk reng hapranjung tarik napas nu panjang, bari terus atuh ngusap kesangkan merenung di natarang. Hatena ngarasa lugina, oloyong atuh ngadeukeutan keris pusaka anu ngagoler we. Terus dicokot talaunan melasuk-lasupkeun we kana salangkana. Sanggeus kitu reet atuh kadarja jeung baturna. Nu harita keur calohok we kawas nu keur bingung. Terus harita nyamperkeun bari jeung nyarengeh Bah Dawuk teh. Geus si ieu. Ayeuna mah si Juri Gulung geus aya lekung aing. Ayeuna mah nya urang mantok bae. Tuli delang ngejodog di dieu. Cek Bah Dawuk bari panonna melong kanu tiluan. Ari darja harita teh. Bah, nah laras ayeuna mah si Juri Gulu teh tos eleh ku Abah. Sarta moal ngaganggu deui ka abdi tiluan Abah. Leres pisan Bah. Nah moal datang deui si Juri Gulu teh. Cek si Godeg harita. Bari neuteup kana mangsa cekap waktu cukup can para pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mangga diberes neruskeun ieu carita bagian anu ke-58 alo nya. Hatur nuhun loh mangrupi perhatosan jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.